Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya Kidagar spesial di mana bayayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng aki di acara dongeng Sunda di kandaga Kidagar spesial YouTube. Kumaha daramang sadayana, alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae pamirsa sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna jag-jag waringkas dipaparinan kesehatan lahir sareng batin jembar manah gampir rizki sarta tebih tina balai, amin ya robbal alamin. Urang ngeureuyeuh deui pamirsa raskeun hancu anu katunda lalampahanna Arya Edan dina jejer carios enggal nyaeta anu judulna teh Kembang Getih Setan. Nincak ka bagian anu kadua kumaha terasoan ieu lalakon urang Bandungan we sasarengan sakedap deui. Kangge anu nemean manca nemean nganungkeun pamirsa mangga ulah asa disabulep heula ditoel tombol loncengna supados saya notifikasi yakin raskeun hanca dongeng. Atur nuhun ka sadayana pada subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng akinya atur nuhun pisan. Urang ngeureuyeuh sasarengan nggoni ngareuah-reuah seni dongeng Sunda supados tetep aya, tetep rame, tetep lempeg, tetep nanjeur, tetep waluya di nagri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda urang amparkeun samak kabitanna pamirsa parsamakna sor bajigur sareng awugna mangga. Kaparayun sadayana prung Aduh di setan leuwih ade kaula kakubur salilana di dieu daripada kudu masrahkeun eta barang. Oh gitunya. Nah anjeun nyangka kuring teu bisa nyokot kembang getih setan sanggeusna anjeun pegat nyawa. Nah anjeun nyangka kuring teu nyaho cara ngabuka ieu makam ha? Anjeun nyangka kaula percaya kitu bae kana omongan anjeun Jalma di luar makam merhatikeun kana umblukan batu karang anu mageran nguriling eta patempatan. Tuluy cumarita deui. Umblukan batu karang nu ngurilingan ieu tempat kabehna aya 13. Kuring kali ngancurkeun batu karang nomor anu kahiji. Anu aya di belah katuh lempeng jeung ieu makam. Tuluy batu karang nomor 3 jeung nomor 13. Nah masih kurang keterangan ti kuring Sial. Ieu manusia apa kana sagalana. Nah menggeus ulah micenan waktu. Cek si bayangan hideung nempas kerendenganana setan liang makam. Kembang getih setan bakal dibikeun ka anjeun. Tapi kaulah kudu kaluar heula di tempat laknat ieu. Kuring teh lain jalma bodoh. Kuring hayang ngabuktikeun heula naha anjeun teh bener maladewa. Sada kembang getih setan bener-bener aya di leungeun anjeun. Bangsat. Kumaha anjeun ngabuktikeunana lamun kaula can kaluar ti dieu. Eta mah urusan kuring, daguan bae sakedeung. Si bayangan hideung neuteup ka arah batu karang nu aya di belah katuhu makam. Manehna ngagajleng apal-apal geus nangtung 5 lengkah di hareupeun batu karang nu aya di belah katuhu. 2 leungeunna ditarik ka tukang. Tuluy digentakeun ka hareup hiup. Galomang angin tenggelan tenaga jero kaluar ngadius tarik pikasieun. Sakadapan batu karang ngageter hebat tuluy longsor. Bari ancur paburantak bledug sora ngaguruh minuhan eta tempat. Tapi nu anehna pecahan batu karang teh hiji ge taya nu mental atau mecleng ka jauh. Sanggeus rug-rugna batu karang badag di belah katuhu makam, umplukan batu karang anu ngurilingan eta patempan teh ngageter.
Telila batu tetanggar ditungtung belah katuhu makam belah tuluy mecreng ka luhur. Ninggalkeun liang anu panjangna sajengkal. Bangsat, naon dilakukeun ku anjeun? Sentak jalma di jero makam. Sabab makam teh geus bolong ditungtung belah katuhuna, sora setan liang makam jadi kadenge leuwih tarik. Si bayangan hideung teu nemalan, manehna muterkeun badana tuluy ngolebat. Apal-apal geus nangtung deui 2 lengkah di sisieun makam. Maladewa, tempat anjeun ayeuna geus saeutik kabuka. Kuring manusia kaula setan liang makam lainna Maladewa. Tempas jalma di jero makam. Bangsat, paduli setan saha anjeun sabenerna, kuringan ukur hayang nyaho. Nah kembang getih setan bener-bener aya di leungeun anjeun, ayeuna gancang. Tembongkeun kembang getih setan eta. Manusia licik, ulah harap kaulah nurut ka anjeun. Jalma di luar makam ngagagag seuri. Ingat, keselamatan nyawa anjeun aya di leungeun kuring. Waktu anjeun samporet, ulah miceunan waktu atawa anjeun bakal kaduhu. Setan liang lahat kadenge utuk keneng sorangan. Namun aing boga tujuan leuwih hade aing kakurung salilana dia tempat daripada kuduna-dunan ka hayang manusia setan ieu. Teu lila setan liang lahat nyarita. Kaula bakal nembongkeun barang anu dimaksud ku anjeun. Tapi ulah miharep anjeun bisa ngalakukeun aneh-aneh. Si bayangan hideung teu nemalan, panonna mancrong karah liang ditungtung makam bari hatena deg-degan. Kayaan sepi jempling, tina liang ditungtung makam teu muncul naon. Boa-boa manehna rek nipu aing, geureuntah si bayangan hideung. Gancang tembongkeun kembang getih setan teh Maladewa, ulah loba ngajentul wae, ulah coba-coba deh nipu kuring. Jalma di jero makam teu nemalan kayaan masih jempling tayana naon anu muncul ti liang tungtung makam. Si bayangan hideung beuki teu geunah hate, manehna rek nyarita deui tapi teu tulus sabab panonna kaburu nempo aya cahaya anu mancar ti arah liang ditungtung makam batu. Disusul ku nololna kuncup kembang anu hurung mancarkeun sinar nu silo. Tuluy katempo 3 lambar daun nu warnana teh beureum bodas jeung hideung. Sawaktu angin nebakan eta kembang, si kembang teh oyag lalaunan tuluy kadenge sora ngaguruh pikasieunneun. Kembang getih setan. Geundeng si bayangan hideung, teuing kunaon sirahna harita luak lieu, culang-cileung nitenan kayaan disabudeureunnana. Saterusna si bayangan hideung teh ngadadak ngolebat gancang pisan ka arah tungtung makam leungeun kenca katuhuna ngolebat nyamber kana kembang hurung nu nolol dina liang urut tetangger. Kolebat wut plos samberan leungeun si bayangan hideung ukur nyamber angin. Sabab kembang nu hurung ngempur teh ngadadak ngiles ditarik deui ka jero ku setan liang makam. Kadenge suara sulina setan liang makam. Anjeun nyangka babari meureun pikeun nyokot barang nu dipikayang ku anjeun teh. Jalma di luar makam teu nemalan manehna ngajega bari 2 leungeunna ngageter sarta panonna molotot. Maina heran bari jeung campur amek.
Bieu teh manehna geus ngerahkeun ilmu ngahampangkeun awakna oge tanaga jerona tapi nyatana gerakan acan mampu pikeun nyamber kembang getih setan anu nolol dina liang urut tetenger. Dina hatena jadi tepugu rasa kiwari manehna ngamalum saha jalma anu ngaku ngaran Maladewa. Sata ngagelaran dirina setan liang makam. Manehna jalma anu mibanda ilmu anu luhur. Manusia, kadenge setan liang makam teh nyarita deui. Anjeun geus ningali kembang getih setan. Anjeun oge geus ningali lamun kaula lain makhluk anu bisa dianggap remeh. Da anjeun masih cangcaya keneh lamun kaula teh Maladewa si setan liang makam. Jalma nu aya di luar makam tetep henteu ngawalon, setan liang lahat ngagero tarik. Gancang galuarkeun kaula di tempat laknat ieu manusia. Kuring bakal nedudan ka hayang anjeun tapi pasrahkeun heula kembang getih setan. Walon si bayangan hideung. Manusia edan, kaula geus nyarita lamun kembang getih setan bakal dibikeun ka anjeun. Sanggeusna kaula kaluar di jero makam bangsat ieu. Nunyeun aturan mah kuring lain anjeun, jadi gancang pasrahkeun heula kembang getih setan ka kuring. Kumaha kaula percaya kana omongan anjeun Karak bieu cikeneh anjeun teh rek ngalicikan kaula. Terserah anjeun eta mah. Ari anjeun betah cicing di jero makam ieu mah teu naon. Pikeun salilana heug teuing anjeun rek ngerem bae di dinya mah. Da kuring mah moal maksa. Pamiarsa sadayana ulah hilap ya dongeng di alpukahanku afiliasi di Shopee. Kanca wargi anu palai balanja tanapi gulah galeuh Agale buku-buku dongeng Sunda tanapi iket tanapi balanja anu sanesna kantun diklik bae nya produk salah sawiosna. Oge tiasa ngaklik link nu aya dina deskripsi dongeng pamirsa. Saparantos lebet ka Shopee nama pamirsa bebas bade ngagaleuh naon bae oge nya bade me-share balanja naon bae oge teu langkung pamirsa. Anu diperyogikan ku pamirsa mangga balanja ngelangkungan dongeng aki pamirsa sami sareng bae ngabantos kana kemajikan ieu channel. Ki sauna bade palai nyawer ka mana tiasa ka syaratan terima kasih nu aya gambar ecengan di handap ieu video digeser-geser pamirsanya dina playlist atau napi jajaranana. Oge tiasa langsung kana akun Dana GoPay atau napi Shopee Pay di 0852 10 98 2379. Sakali deui di akun Dana GoPay atau napi Shopee Pay 0852 hiji 08 2379. Hatur nuhun kana perhatosanna urang lajengkeun bae dongengna. Prung. Sora nu seuring ngagak-gak teh ngadadakeun ganti ku sora nu utuk keneng teu lila setan liang makam nyarita deui. Anjeun geus nyieun tindakan anu bodoh manusia. Ku kabukana liang dina tetenggerna anjeun nyangka kaula bakal gancang bae
nyawa anjeun memang selamat, tapi naha anjeun yakin bakal bisa keluar ti jero makam, ha? Tetep bae anjeun teh bakal ngadago ajal di jero dinya. Ya kaula ge selamat. Kaula kali ngadago jalma anu datang bikin ngaluarkeun kaula. Lamun teu nepi kajadian, kaula leuwih milih tiwas di tempat. Kaula teu paduli deui ka anjeun, gancang nyingkat di dieu. Setan alas. Nah, aing kudu ngaluarkeun si bangsat eta. Kumaha mun manehna henteu tepat janji. Tapi lamun teu dikaluarkeun ku aing bisa bae aya jalma nu datang nulungan manehna. Liang eta geus nyeun nyawana salamet sanajan tetep manehna moal bisa kaluar lamun batu karang nomor 3 jeung nomor 13 teu dihancurkeun. Naon nu kudu dilakukeun ku aing ayeuna? Si bayangan hideung anu bingung jeung ham-ham ngalengkah pulang antik. Sakali-kali panonna ngareret ka arah liang ditungtung makam tuluy neuteup umplukan batu karang anu ting julungjung ngurilingan eta patempatan. Di jero makam setan liang makam oge ngabatin. Amun manusia jahat eta teu ngaluarkeun aing di tempat laknat ieu. Aing teh yakin bakal aya jalma anu datang ka dieu. Namun kitu kawasna dendam ka sumat aing teh moal kabaleskeun. Asana berat pikeun mikeun kembang getih setan ieu. Nyabut nyawa manusia pikeun aing sagampang malikeun leungeun. Kunyekelan kembang getih setan pagawean aing teh bakal leuwih gampang. Dagogan aing oge leuwih serem. Tapi lamun eueuh jalan anu sejen nya kapaksa aing kudu masrahkeun kembang getih setan ka manehna. Tapi ngan syukur pikeun samentara. Sanggeus mikir tapi kadinya setan liang makam ngagero ka jalma nu di luar makam. Manusia, kumaha? Nah anjeun masih mika hayang kana kembang getih setan. Jalma nu di luar makam seuri pondok tuluy ngawalon. Lainna anjeun anu hayang modar di dinya, kuring geus teu paduli deui kana kembang getih setan mah. Keura. Kaula memang setan tapi kaula jalma nu tigin kana janji. Kembang getih setan bakal dibikeun ka anjeun sangeusna kaula kaluar ti dieu. Eta hartina anjeun teh masih hayang modar di dinya. Heug atuh heug. Urang nyokot jalan tengah bae. Kembang getih setan bakal digolerkeun ku kaula. Anjeun meunang nyokot sangeusna kaula kaluar ti dieu. Si bayangan hideung ngahuleng sakedeung sangeusna mikir manehna ngawalon. Heug. Tapi awas lamun anjeun wani-wani nipu kuring. Anjeun bakal kakubur salilana di jero makam setan eta. Ingat manusia, cikene anjeun anu geus ngalicikan kaula jadi ulah nyarita samarangan. Oge ulah miharep anjeun bisa ngalicikan kaula deui sanajan kembang getih setan leupas tina cekelan leungeun kaula. Kara kereng ucapan setan liang makam. Tina liang ditungtung makam katempo aya cahaya beureum anu awor jeung cahaya bodas sarta hideu. Teu lila mucunghul kuncup kembang warna beureum anu dihias ku daun-daun warna beureum bodas jeung hideu. Bareng jeung mucunghulna kembang getih setan, kadenge sora anu ngaguruh pikasieun.
Si bayangan hideung mundur salengkah bari ngerahkeun tanaga jerona sangkan teu nepi ngajung ke labu. Nyatana kembang getih setan teh muncul bari jeung muih muter nimbulkeun sora anu ngaguruh angker. Kembang getih setan ngalayang tapi tetep muih sanajan eueuh leungeun anu nyekelanana. Manusia, cek sora ti jero makam. Ayeuna kembang getih setan geus leupas tina leungeun kaula. Sadaya di hareupeun panon anjeun. Tapi sakali anjeun wani ngadeukeut nyawa anjeun bakal pegat. Anjeun karak bisa nyokot eta kembang. Sanggeusna kaula kaluar ti dieu. Sagedapan jalma di luar makam merhatikeun kembang getih setan anu terus muih di luhur makam. Manehna katempo ham-ham tapi nasa geus rada lila mikir kakarak manehna teh nyarita deui. Heug kaula bakal ngaluarkeun anjeun. Janji anjeun mangrupakeun gantungan nyawa anjeun. Sakali anjeun ingkar, nyawa anjeun bakal ngalayang. Rengse nyarita kitu. Si bayangan hideung ngolebat ke arah belah katuhu manehna ngajugan yang hareup kana batu karang nomor 3 ti batu karang anu geus rugrug tadi. Leungeunna didorongkeun ke arah batu karang nomor 3. Hiuk wut gelebug seor gelombang tanaga jero ngatius tarik. Batu karang ngageter hebat tuluy rugrug cara tadi bari hiji ge pecahanana taya anu macleng. Sanggeusna batu karang nomor 3 rugrug, si bayangan hideung teh ngagajleng ka hareupeun batu karang nomor 13. Kusabab sakabehna batu karang nu ngurilingan eta tempat aya 13na batu karang nomor 13 teh ayana nyaeta pas pisan dikencaeun batu karang nomor 1 anu geus rugrug pangheulana. Teu ngadago lila, si bayangan hideung ngadorongkeun deui leungeunna ka arah batu karang nomor 13. Hiuk bu. Rieg batu karang ngageter hebat tuluy bruluk. Rugrug ka handap bari taya hiji ge pecahan anu macleng ka jauh. Dina kayan kitu kolebat jorela clek hiji bayangan beureum datang ka eta patempatan. Si bayangan hideung malik ka jalma nu anyar datang breh kabireungeuh. Kiwari di eta tempat aya saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum nangtung bari ngelek boboko jeung nyuhun nyiru dina luhur sirahna. Eleh mani ngaruksa kitu bragrug-bragrugnya pantesan mani ribut ti kajauhan ge. Dede. Ieu daripada ngumar tanaga kitu mendingan ge ieu jajan awug ibi anu raos cakial amis pokona mah kareueut matak dedeyeun. Tah ieu kukurauna solup jagongna sok mangga. Raos ieu ge gurih nikmat matak wareg pokona mah. Pamiarsa ka mana bahagus ieu nya nu sok kaborongan. Yeuh, sok ieu jarajan heula pamiarsa. Boha da pamiarsa. Kuno rojolna Wisarwiti ka lemur setan urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Arya Edan dina lakon Kembang Getih Setan bagian kedua cak urang teuneun haneuleuum sieum gesan sampeureun. Urang tuna dianjuang siang gesan alareun uang sampeur deui engke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos satia manco satia nganagukeun ngarojong kana badaran-badaran dongeng aki. Satacan aki amit pungkur sakedap ngolebat ngabsen utos saririna pairan aya saha wae aya Kang Andri. Bos senal di Bogornya Kang Yuyus Supriyatna oge di Tasikmalaya.
Palihan Garut Kang aya Kang Amin Aminuddin nya oge Teteh Nuraini Silvina Dewi ti palihan Denpasar Bali hatur nuhun amin pidoana. Kang Abdul Sholih oge ti Sukaraja Tasik. Kang Dedi Juhendi ti palihan Garut, Kang Agus Sumantri ti Garut, oge saminya Teh Linda Imut oge ti Bandung ieu mah nya. Aya Mad Soleh ti Karawangna, Teteh Leli Agustianti oge Teteh Intan Ramadhani nya ti Garut. Teteh Tami Maliha ti Ciamis satur nuhun. Teteh Siti Nur Hasanah ti Kota Bandung teh atur nuhun nya. Amin. Kang Arif Saripudin di konveksi Bapak Kamin Purwakarta Campaka teh nya anu satia manco atur nuhun nyarangan aki ngadongeng. Di BR Cimahina Kang Asep Saipullah oge Kang Yaya Sukarya ti palihan Majalengka, aya Diden ti Kircon. Kang Hen Philip nya ti MS 13 Cibiru, Kang Asep Suherman di Bekasi. Amin amin hatur nuhun pidoana. Kang Wan Setiawan ti Uni Emirat Arab oge Kang Setia Budi Macumania Tasikmalaya si Jawara Kopi Sakti teh. Aya Kang Etobri ti Pasuruan Macumania Pasuruan wilujeng dina supaya nuju piketnya aduh. Kang Etobri Kang Nadine Teh Nadine nya manco sawana. Kang Wisnu Walyana Kang Haji Teh di Ciroyom sareng Mama Haji Tetina. Teh Yulinda Beliana atur nuhun di Tasikmalaya. Kang Didin Syaripudin oge ti Palembang nanya manco sawana dina dongeng anu engal atur nuhun. Pamirsa sadayana kumenya kasadayana salam kanutos hadir oge anu ngadangukeun. Panginten wengi ieu sakitu heula anu tiasa kasanggakeun naki namit pungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warmios jaga hanca.